Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Salma Agustin ti kelas 10 MIPA 2. Di dieu Abi bari nyaritakeun dongeng Sasakala Talaga Warna. Zaman baheula di daerah puncak Bogor leuwih, tepatna di lamping Gunung Lemo sakitaran Pagunungan Megamendung, aya sahiji karajaan nu ngaranna Kutatanggehan. Ngaran karajaan ieu teh asalna tina kecap Kuta nu artina tempat jeung Tanggehan nu artina andalan. Karajaan ieu oge sok disebut Karajaan Kemuning Kemangi. Kerajaan Kutatangguhan dipimpin ku saurang raja nyaeta Prabu Swarnalaya jeung istrina Prameswari nu ngaranna Ratu Purbamana. Di mangsa kapamimpinana, karajaan ieu teh kakoncara damai, subur, makmur jeung tentrem. Teu aya hiji oge kaluarga anu kalaparan. Namun sanajan kitu, Prabu Swarnalaya jeung istrina can ngarasa bungah kusabab mang taun-taun lilana kawin manehna encan dikaruniaan pun anak. Padahal sagala cara geus dilakukeun saperti nginuman jamu tradisional nepi ka mentasaran ka panasehat karajaan. Saterusna sang Raja Swarnalaya mutuskeun pikeun tatapa di goa. Sanggeus babaraha lila, akhirna raja menang hiji wangsit. Ku izin ti kawasa sanggeus babaraha bulan, Prameswari teh hamil jeung ngalahirkeun putri anu gumulis kacida. Nu dibere ngaran Nyi Ajeng Gilang Rinukmi atawa sok disebut Putri Ayu Kencana Ungu. Saking nyaahna ka putrina, sagala kahayang diturutkeun kabeh, sapuguh anak hiji-hijina. Saparantos putrina rumaja, sang raja ngayakeun pesta jeung merekeun hadiah mangrupa kalung. Tapi Nyi Ajeng Gilang Rinukmi kalah embungeun, malah dipikeun jeung dialungkeun nepi kalung eta nu tina inten berlian aur-auran. Tungtungna indungna cerik teu eureun-eureun. Barengan jeung kitu, aya sahiji kajadian di mana aya lini gede ngagoncang jeung kaluar cai tina jero taneuh nu makin lila makin ngagedean. Nepi ka akhirna ngalelepkeun karajaan Kutatangguhan jeung sagala isina. Di jero dasar talaga sok mancarkeun cahaya nu warna-warni, nu ceuk we jalma asalna tina kalung inten berlian eta. Kusabab kitu talaga eta digaranan Talaga Warna.